baheula mah lamun mangsana bulan purnama, bulan bekah cahyana nyaangan sakuliah jagat, barudak lembur, ngariung diburuan, ngadon sempal guyon, suka bungah galumbira, aya anu ucing-ucingan, aya anu karakawihan, aya nu eak-eakan, aya nu lulumpatan, jeung sajabana. Aya sapeuting dina sabulan, kolot maranehanana mere kasempetan, barudak suka bungah dina mangsa peuting. Kitu oge aya dina panalingaan kolotna masing-masing di teras imahna masing-masing. Bising budak ulin kalalanjuanan, kamalinaan, jeung kumaonam. Tah, ari barudak ayeuna kamarana. Tah urang teh kalengitan hiji adat anu geus diturunkeun ti kolot-kolot baheula ka ayeuna. Nyaeta ngabungbang. Hayu atuh urang ngabungbang. Cag.